Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Hei Jang, keur naon teh? Itu loba kareta eta. Kan loba kareta eta. Keur naon teh cigogo di dinya? Siapa Pak? Itu Bu, budak jin tinggal itu. Ikut jauh sisi jalan, kada. Kunaon juga nu bingung, kada. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ih cerik Nyeri hati aing ku si emak si bap. nyeri hati kunaon? Kabur kuring teh. Eta sisi jalan naonnya hayang loba kareta. Bunuh diri aing mah. Is. Keheula. Pedah naon make kabur? Dijebrodan wae ku si emak ku si bapa. Si Pedah. anak sorangan wae. Pedah naon da teh? Ya salah naon atuh kuring. Apa sih boga salah? Salah seetik babuk. Kerasa ngarannya, sekarang ngerasa. Munaf. Umur seberapa tahun? 8 tahun. Ini dikene atuh eta si Ujang eta. Umur 8 tahun bet. Kunaon cenah aya pasal pasti bangor Ujang teh meureun. Ya tuh bangor lalaki mah wajar budak leutik mah tuh. Nah make Batur wae kitu-kitu teuing kolotna. lain nah make sok diteunggeul cenah Teuing kunaon. hareura si emak si bapa ngomongna anjing goblok. Uluh sia. Sia dipaehan ku aing. Munaf. Keur boga masalah meureun si jeung si bapa teh. Tapi ngapoe eta teh kitu teh. Nah boga indung bapa teh kitu patut. Ngapoe hogag pasea wae indung bapa ge. Ujang minengnya kaburnya Capek eng boga indung bapa gitu teh. tapi balik deui nya. Di garuan deui ku mana naon gebuk deui. Cager saminggu der deui. Sok ditanya Ujang, mak teh kunaon galak-galak Ih, ku deui. geuring ditanyakeun, "Ma, ari abi teh anak saha?" Nya. Mun nya anak ma nah di kieu-kieu. Kumaha sih, Kubur Ma? mun aman mun kuring teh anak batur, anak pungut. Semua ngomong anak uing maneh teh cenah kitu. Tapi nah atuh nyiksa teh siga ka anak batur. Cicing dikitukeun mah. Si bapak kumaha ditanya kungsi Si bapa mah tiap yang nanya tampiling kuring teh. nampilin deui gitu. Heeh. Galak-galak teh boga bapak Kuring teh. teh dijemput ku si mama si emak teh. Oh, Naon sia ka dieu deui cenah kitu. Mantok ge jor tong balik deui gitu. aduh. Sok mere jajan sok tapi si emak bapak teh. Tai anjing tara mere. Atuh di mana jajan monap? Kuring mah ti babaturan we menta. Di barere ku babaturan. Kadang aki nu mere teh. Kadang cek si aki ge geus cicing sare di dieu. Nya. Gitu. Anu karunya ka si aki ge. Ieu Sakamari imahna jeung si emak karunya kaganggu. gitu. Monap. Hariwang budak leutik kakaburan eta teh kumaha nyulik. Atuh darek tenang kumaha di imah atuh. Tiap pangi balik sekolah, balik ngaji. Ari si emak jeung si bapak sok pasea teh. Heuh nya eta teh. Pasea wae Sini jengut kira. Budak leutik wae. Astagfirullahaladzim. Piring beak. Allahu Kayak pelebah bebersih mah kuring deui teh. Beresan kumaha sia eta? Urang deui. Kayak sih jujur. Bangor meureun munap maneh teh. Henteu sumpah demi Allah henteu. Duduh teuing atuh kitu mah na Da kuring masih ga anak tere we. anak sabar hiji si emak teh cenah. Nya kuring sorangan. Omongan hiji. Nah, mun digalak-galak teuing. Teuing atuh bingung kuring Sok oge. kadenge beun ngobrol si bapak jeung si emak masalahna. Henteu atuh bapak gawe-gawe sarua. Yang geus data we kan begitu. Nah kitu patutnya boga bapak teh. Kemarin mah kuring semua kantongan hayang ngajelang aing mah. Juhur jamatan. Aduh. Eta kantong di bawah emang naon teh eusina kantong. Baju. Cek nempo kantong naon teh teh. Baju unggul. Ari eta leungeun nempo naon teh. Naon teh baju bungkul teh. Baju bahkan ieu teh cangcut, sepatu, baju seragam. Bawa duit ke saeutik. Di mana boga duit? Mamade ti si Aki. Di si Aki heueuh. Ai geus dahar encan. Geus dahar mah tadi anu mere babaturan. Oh gitu. Kadang sare tadi babaturan balik sapoe daun ti omongan sieun. Geus sabaraha poe kabur teh urang teh Aya niat teh. sabulan. Astagfirullahaladzim. Da itu di tayangan oge aing mah. Kunaon keur tengeulan wae mah nya. Kakak capek-capek beungeut barang suku pengkor. Cik tanyakeun atuh kasih bapak. Geus ditanyakeun nya kunaon nya. Bapak kunaon nikeun aing berwujud nih porna teh sia kitu we. Astagfirullah. Alasan amat teh teu bobo. Bapak cita salah naon abi. Tengah jawab kah nampiling ngagungkeun deui. Munap itu duaan datang ka dieu, Pak. Aing teu hayang. Teh heula tanyanya mumpung aya kuringnya.
Kelamun manehna nyabok kukuring tampiling ta bapak teh. Tah tanya tanya terus kedem kual dilawan di gelutan. tanya ayeuna tanya. Tah si bapak tanya nyampeurkeun. Kunaon make galak kitu ka kuring sok. Itu hayang nanya aing ada dari hate. Teh heula Pak ieu budak yo tingali tah. Naon yangan abi palah lieur. Nya lapor ka Ari kuring. geus eueuh di teangan aya disiksaan wae. Naon sababna ieu teh? Bapak, Sok naon salah abi, sok Pak, Mak. sok jelas sok Dari hate kuring mah. sok ngomong. Salah seeutik tampiling, telat seeutik ditampiling. Dia resep ka abi teh nyiksaan wae teh. Ari abi teh anak saya sebenarnya sih mah. Sok. Mong abi mong balik. Naon teh budak da manglang sok disiksa teh. Naon? Jawab. Nggak bisa ngajawab eta teh pasti. Sok jawab. Jauh alasan. Yo aya kuring ya di dieu. Mungkin tuh orang teh bangor, kegelutan batur. Nyiksaan anak batur, pek kuring disiksa dari itu, kuring salah. Mah kuring teh salah naon, ngaji telat balik dicapok. Kenangan ilmu abi teh mah, Pak. Kadengekeun. Abi medurus kumaha ge henteu ku bapa ge. Kita ada harga tara tapi tawaran. Dengekeun. Aing mah menikah ini ti mah. Nya. Tapi dia boga harga diri mak. Walaupun emak jeung bapak teh bapak abi jeung emak abi. Munap keluar lah nya si bapak sing asupnya. Ari kitu-kitu ting mangking nyeri hati. Munap keluar lah nya si bapak sing asupnya. Rek bro. Rek diajar ku diajak Bang nampilingkeun lah. Sing bang nampilingkeun. Ih da kudu puguh lah nampiling teh. Siap puas tah nyabok anjing. Ya anjingan segala. Ya nyeri hati. Puasan nenggelan. Nah ukawani ari di batur mah di jalan mah. Sanu budak leutik. Eta sanu nenggelan saha? Si Abdul. Si Abdul. Musuh gerotna puas we. Manulungan aing mah antepkeun. Teu tanya heula ngameh pugu ujang engke teh munap balik teh bari sadar itu teh. Naon cenah? Tanya ku si Abdul tingalikeun. Oke. Sok Dul panganyakeun Dul. Naon cenah? Mun kuring dilapor kena polisi. Oh cenah keheul ka diri we tah habut mun ngabiaskeun ka kuring. Kuring bapak teh introspeksi diri, nyiksa ka anak sorangan. Bener. Kurang jadi samsatnan tuh boga dosa. Ari amak ka diri mah tuh amak ka diri sorangan, Pak. Pek tenggelan tuh beus tuh. Batu tenggelan. Bener. Kapubuk-bubuk leungeun. Bener munap bener. Mah kuring teh boga dosa disiksa sawajik si emak. Si emak kunaon teh cenah? Aya si Abdul. Si emak pernah jarang dibere meureun, Pak. Si emak mah da kitu mun hayang mun teu dibere geus mulang maring ka abi. Hayang naon? Hayang entut. Bekian si emak teh meureunnya. Si emak mah puguh. Iya. Kadang-kadang di mataranyang. Astagfirullahaladzim. Bedor pato si bapak teh. Itu di anuk-anuk acan. Kitu kalakuan si emak. Nyerakeun bare ku koh sekalian. Ka era. Ka era. Kamu teh dibere ku bapak teh kitu. Ngambak kamu nah. Siga sebuah si malakama kuring mah. Sedih. Jadi kumaha teh namunap kalakuan ayeuna kuring mah pokona mah mawa ka balik. Kieu munap. Daek cicing di pasantren teu. Cicing di pasantren. Nya kare kalamun heula kuringnya. Ulah lila teuing sok. Kuring teh da kudu tong apaleun si bapak sebenarnya mah. Kemana teh. Oh gitu. Jadi ngaganggu. Nya. Si mah geus balik. Kok disiksa keneh tuh si Abdul. Dul, ulah disiksa teh karunya. Da ukawani ari di jalan mah. Wani teh di imah we hungkul. Nyiksaan anak. Itu jeung batur mah PSMR. Naudzubillah, boga bapak kitu. Pengecut. Gua kolot teh. Wani jeung budak leutik, coba anak sorangan. Aya kituna tah. Jadah aya boga bapak teh lah. Ting dijieuntina naon teh boga kuring. Kudu sina sadar eta. Kelakuan buruk-buruk teuing. Heeh. Cikan we ari keur hareupeun batur mah ngusapan sirah. Oh kitu tatenya. Anak kuring bager gitu. Di hareupeun batu jadi mah rapaleun bag mah percayaeun betul ge. Tapi geus di jero imah aduh kuring jadi samsat. Untung teu bubuk oge, teu jadi tipung kuring. Doraka teh bapak indung bapak kitu patut teh. Ari ngamok astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim ngamok subhanallah mari istirahat di tenggelan kuleungeuna. Tidak ada kata hanya ucap, hanya di bibir saja.
Leungeun nama paket rok anger kana sirah kuring. Boka bapak teh kitu patut. Daek disalamatkeun. Damun modern puas aing mah. Is, teu meunang kitu doraka. Heeh. Doraka ka inu bapak kitu. Doakeun sing soleh-solehah inu. Sakit hati ku tidak bisa diobat. Aduh, teuing. Heuh daek masa Terlalu sakit. dengekeun. Daek masantren teu. Are bos Korea. Jeung engke geus ina baralik heula. Oh. Sedang dibalik digusur si Abdul. Tutik si Abdul ge monap mana mau balik utang balik ka imah cenah. Dul, bawa jauh tah bapana jeung inungna. Aing ngarunyakeun ka maneh cenah. Jung bawa ka dieu. Anak kuring tapi bapak maneh goblok cenah kitu. Bawa dul itu. Digusur tusukna ge. Oh, keun bae sok sina jauh. Ucik tetangga teu nyangka cenah aing bapak si Munaf kitu kalakuanna dihareupeun sieun heueuh cenah. Hareupeun batu bare jajan kuring teh pada adik tetangga. Hayang katinggali bager. Fakta di imah mah no. Waduh. Eta ya anjing wae teh anjing. Gageul kuring mah amak-amak teh sok lah kabeh oge kitu lah. Amak mah Bener. keluar anjing mah. Oh, bener. Oh. Sok Jadi anu tara ngamak teh nanya yeuna. Daek disalametkeun nya keula itu kecan balik can nepi kecan pengkolan kalau kedeung deui geus ka ciri. Sok. Ini masih mau curi gitu kan dia jam kasep tah hayang. Amin ka dieu min ka dieu. Lagi buktikan ku kuring aing jadi soleh pokona mah. Nya ka dieu Masih mas bapak eraeun. Ieu pasti nama santren kieu nya di aminnya. Di dieu di apanya. Tah saha teh eta? Ieu mah kiai euy. Tah ieu kiai ieu. Ustad ngora ieu mah. Nya bager ieu teh nya aha. Nuhun. Berehan. Suk Nya dididik. kengantosan lah bapak. Cenah ieu heula. Munap ke dididik akhlak tauhid akhlak. Tapi tong dibejakeun kuring pesantren. Mau dibejakeun. Pokona mun anu apaleun eueuh di tah maraneh nu apal. Oke, kuring ngawa. Kurang Saksi parah. bisu manehnya. Sangaran bapak teh tuh teh. Bapak Nya Japar, Japing alus ngaran mendingan Japarnya. Si Ma, si mak teh Yuna, Japar Yuna berenya. Tah geus beuneu. Yuna bok. Yuna bok. Payu dicabok. Tuh kumaha tah cek kiai tah kiai muda tah. Cenah ka dieu dia digaron ku apa? Heuh juk atuh gerak tuturkeun nya. Ya gitu daek lah gitu. Juk gerak balik juk. Oh nuhun we. Ari aya urang tempat berlindung mah. Bener. Aing capek kolot aing garoblok. Yo, sok. Aing balik kana mah ka pesantren aing bae tong bejakeun urang nangan ilmu. Nya, juk. Bae aing teh sakola oge ape nangan ilmu aing. Heeh. Ari kajungjung cita-cita urang. Buktikeun ka si mak si bapa. Nya. Aing mah teh sarua jeung si mak si bapa. Sing jadi lebih sukses gitu nya. Si mak cenah sadar kelakuan urang. Bener. Kuring mah teh sarua jeung sifat inu bapa. Ram jadah anjing. Eta anjing deui. Nyalah nuhunnya. Munaf jeung geura balik atuh. Balik ka pasantren bade Tuturkeun tah. Teh nuhun. Ustad Amin teh nya. Aminuddin. Agama yang dikabulkan. Batak. Agama nu jujur. Nya mudah-mudahan itu bisa dituturkeun kalakuan anu hadenya. Ya. Jeung munaf jeung. Dari deui nuhun ampura. Aing teh hayang baik di ka inu bapa aing. Jeung. Goblok. Ya, Assalamualaikum. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billah. Adim. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.